Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahlalika wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bismillah, burwawitan hamdalah sakaukasan. Wujud syukur kanu maha agung, tawis bakti kanu maha suci. Rahim dina ieu enjing. Dulur-dulur pada cunduk, kadawargi sami hadir, baraya anggan daratan. Dalinding danding ka asih, haluan tembang katresna. Ngahariring dina jero ati, ngahaluan minuhan rasa. Sadayana sawi rahmah, seja ngucurkeun sedulur rahayu, ngecelakeun doa anu sampurna kanggo dua nolongan anu baris bibir layar tari jangan. Sholawat miwah salam kautamian, mugia salaminan dilimpah curahkeun, dikocor digolontorkeun ke junjunan urang sadayana. Nu diselir-lir ibarat masih nanglin di sagara keusih, nyatana tubuh agung paduka alam nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunjuk kapayunan sesepuh kulawarga calon pengantin istri, kulawarga Jembar kesana Bapak Andre Tatang Hidayat Miwah Ibu Nendel Maria Sakali, para alim ulama, pupuh lembur miwah aparat pemerintahan satempat anu musim kuring dipihormat, kekagantung sadaya dulur-dulur anu paratos sami-sami riuh kumpul hempak berbayangsa bari rapat jejapungan kanggo ngiringan seni waci anu mustari mangsa anu gina nyaeta ngadahukna ingkang putra neng alia kapun anak cep ipa. Langkung dipayung simkuring haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kasaderek padudu waktu candoli banci panaka jalagara anu paratos masihan waktos kapribados kanggo cumarios. Nanging sake acana simkuring sejasa-sanunya palalaku paralun sanes julangun dedawidya anu kasuhun wirai paratos kumawantun ngiri gabung tumalaku alat-alat cuma pangkat dupi maksad sanes sejak agol kupayung tutup mung ieu mah iskoni kapetok kupun adi nyuluran pun paman werah pun paman anu sakedahna ngadijeran ieu acara ngadadak aya wabillahi saur. Kaku kituna duh pilih kirang takgati di duduga kali peryoga tebih titik-titikna anggan tina subakita hapun dana anu kateda maklum sanes ahli. Aku salajengna simkuring ngaturkeun timpah sinuhun laksa ketika bingahan oge kasadaya reng-rengan panitia oge sadaya kulawarga calon pengantin istri di dieu. Mari tadi simkuring kali rombongan parantos gasuk ditampi enggal-enggal ditarima dipapat dihiap-hiap kalawan basa anu endah kursomea di awur kembang tanjung paselang kembang kananga malati nu jadi saksi taus kauningan galih pribumi nampi para tatamuna. Hatur nuhun katampi pisan abot nuhun abot nanggung abot tarima genana jazakumullahu khairan katsiran fi ahsanil jazaa. Salajengna simkuring ngadeuk dina ieu tempat jauh di Kabupaten Bandung anggan di Majalaya cunduk manggul pigutus nutangtuk ngemban sabda anu utama misi anu utami danten sulur sepuhna calon panganten mangga kapeto kanggo ngadugikeun diantara pamasahan calon panganten mangga. Kukituna mobil kaperibuan si kaudah bangsa kabur waktu sumangga kurang ngembang gedang wawasan supados ngembang boleh perteo. Rupina aya opat hal anu bade diidudikeun simkuring anu kahiji maksad anu kadua jasad
anu katilu waraga anu kaopat pangjian. Anu kahiji simkuring sedaya lagi salam silaturahmi kali kaulujengan disadaya rombongan calon panganten pamengget kanggo sadaya kulawarga calon panganten istri dieu. Mudah-mudahan dia silaturahmi sing pituko maksana ridho Allah oge janten wasilah kanggo tambih-tambihna yuswa urang ibadah Allah oge tambih-tambihna nikmat tambih rezeki anu ageng halal manfaat berbarokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua jasa kibesan simkuring tegaluh hujan anu wastana certifikat di hujan pada panggung ajan di bisa ngajar patepung pasuruh kolbu patepang penelakas dari cek bapak nama Asep beranak teh jangkung ngalempereng koneng payus mengpesan di akan mantu layak muda akan anak taran-tarannya karena gawe istuni tandang gandang danian dan baiknya dipuji aku kolot nahir alhamdulillah diparingkeun ingin jodoh katua putra tegesna neng liatu anjeun geuning anu sakieu geulis kawanti-wanti endah maliwarna rambut hideung galing muntang di awut di rombak laut disusun japati nago kaarna teh jabentaran alisna ngejeler pae socana curul pencerang kaos bentang kaberangan pangapung kehukuman andegah lor sapotong demis mengkot maka pokok ngalangkan ketumbilian maka tigul suruh kutub maka pisor dotongok maka pisor dan lentang lantir kutir kijariku bakal kulimit-limitan dalam sineng waus nagula bulantung bitis najak kisah jantung panangan kaya menewah kulitnya hijau carulan imbitna dempok geulah pamenteu ceuleuh rinantang ngajak gideung angkeng lengkeh rinantang ngajak dikale lieur geget mata kaleueuh kelek-kelek mata kapele kirut-kirut mata kapicut bilang ngajak mata kiriola paina mun alam kaos nu kaedahan ketua putra di desa aku kituna simkuring nyandang Asmaul Ali Bapak Rosdian Ramdan miwah Ibu Susi Sugiyati sakali kalayani awitan ngaosan bismillahirrahmanirrahim simkuring nyanggakeun pun anak calon panganten pamengget anu wastana cek Rivaldi ngalih baihaqi ka pangkonan ingkang ibu miwah ingkang ramani mugia ditampi kalian diangkat janten putra pituin dipungkas mangka mangsala laga sadana di beukeut kadeuleung jeung katileungan disimpaikannya cinta-cintana dipatri jatuh kelaminan ku tatali asih anu suci akan nikah sebagai nyanggakeun nyebut anak getih nasa tetes nafasna sadami tiluhur sarusak rambut kali kutu-kutuna diharap sakibas dapal kali roromeunana digigir salentik asih kali aya kuguna di tengah saseneng bugang kali ATM-na Bu, Ibu meningat singkatan ATM Ibu naon coba ATM teh alat tusuk manual bagi seorang anak terus bisa yubikeun mesin yang di dia BCA nama kantun ngagesek naon BCA teh BCA teh bahan colong anak gitu saudara kaki besan sakrilik simkuring nyanggakeun pun anak kali pamangsadanana hilang kalong marga hina katinggal kalong katinggal pangtung tinggal naon mangga simkuring terus terjadi aku badai di jurung nanggung sulung ala pangtung ka gunung jung badai dititah natak menang kalah dicak tahu mampat dan kos jantan hak urang dieu nanging nyaki itu kibesan pun anak teh jalujug jangkung kukur balung nawung badak kukur warga da ilmu padungna masih kena pisan amat urusan rumah tangga namanya da ngalaki-laki panen badai ayeuna kabugituna mangga engke sabada pun anak diangkat tentang putra di dieu
kaki besan pangatikeun pambidikeun dalam dunia akhiratna ulah pesan keburukan ulah sudah mapakahan kalayan kasogaan kibesan sumuhun pun anak teh cunduk di jurung para sepuh diiring ku kadang bagi dijajah pola warga kanti terkandung nangingnya itu kebari ngatak munang dimunanggung ngelek ngelek munggusa dari batur menggelinya upami seserahan teh sok hidup tanggungan rebok kugemolan rawe ikut tanggayan malaya cacanakan hapunten simkuring sanesnya anyangakeun mugi mapa kali ku heureut pamikeun pun sabahan nyagakeun sadaya rumaos simkuring sabaraha kaca cunduk saabdulan dugi saabdina dengan sangkayang mung ukur nyanana sayur iung sareng nangka ditambih bener tapi anu parangkul irung para pangata kewedeng beuteung isian nanging sauna teh kami sumping ngalegincing kama datang ngagandean ieu aya cacaranan saeutik batok kohok piring cempreng gula sapasi biasa siki receh sampai sen hayang sajian panis kikis kana iris na cakut kecap sumangan nyanyakeun sabran salayan dan palemah di rumahan nyanggakeun hatur lumayan da sae mah pimangan mung panuhun ulah ditinggal minehna ieu mah istudi kadeuh taus kadeuh sareng kakeun sareng tilang kanya kacinta dipun anak kanggo tuah putra mudah-mudahan sing seueur manfaatna oge agung barokahna kanggo karajeunna ngan kasih geulis kasih hampura apa aja mama tuh bisa mengelang tuh bisa makanan lain teu elak lain teu nyaman dengan luka teh apa aja mau tuh bisa sumanu duka mudah-mudahan hidup rumah tangga cik aya dina kajahlangan keun we sia dakalna suena asnana geus ditalenan kudu jadi kudu jembar hidup mengalami rapi sing panjang ujung panjang umurna panjang jodohna panjang duniana baribar rezeki ibu-ibu nu sami rawuh bapak-bapak sami lenggah sepuh anu gelar istri kanggo pamungkas minangka pangjian sumangga urang sami-sami didelungan kanggo para putra urang anu bade diistenan mudah-mudahan nalaki rapina si manjing kana wajina ninggal kana uganya mutrik-trik pinggir sikina narandah manggaranana renung siruna mayang tak cangkokanana atuh kula warga anu bade diwangun sirang singangrung gulung bataduku narandah kah batang maja narande ke batang sereng salamina geut layeuk sadeudeuh sadigo sabobot sapihanean sabata sarimbangan kacai jadi saleuwi kadaran jadi salogan sapapait sama manis sababda secilaka jadika lahir turbatina kalayan salawasna tiasa nyangki kana lalayan gapura panca waluya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin pungkas catur berat hati sekecap rek keuleuh urang ka dasar kalau di tengah lebih boh yudi aya ulur saur bae care maupun catur mencari cerita tutus langkung ke panghalang au bagen hebat teja bobok sapamon carang apakah negara agung cuput umur dan jembang perpanguna oman aya paribasa ciri sabumi cara sadesa begituna bobot pangayon timbang karejuna mah sumangga mangati sarinten buah sarinten dipesik di parapadan hapunten hapunten lupasek badhe pamitan wa afikum wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa dikoprokan Ibu Pak Haji Salut leres bahasana paingan padian omat-omatan kasih beri waktu